urang teh pajak jeung pajak baik kabelah dieuna terus ditetepkeun pajak teh imah jadi dipajak kemudian pagar dipajak kemudian atuh ayeuna nama alat-alat rumah tangga wabeh kena pajak masyarakat ngajerit kabeh teu kumaha kuduna ieu kabeh dikenakeun pajak bae kicep kena pajak jadi anu geus teu kicep sebab asal kicep kena pajak. Ya Allah ya Rabbi sulit kamana mun tayang lantaran ieu teh satu aturan negara. Kos kitulah di negara Yordan tetepna di Madian jeung Aikah teh eta keneh. Mun caritakeun Madian lantaran Madian teh putra Kangjeng Nabi Ibrahim jadi qabilah Madian nu kuari terus dijadikeun sebuah negara kota Madian gitu. Aikah teh lantaran subur makmur di dinya loba tatangkalan dan lain sebagainya kulantaran loba tatangkalan bubuahan hasil bumi pohara jasa disebut ashabul aikah kemudian manehanana inkar ka Gusti Allah nu jelas permaksiatan kerusakan pohara jasa di negara Madian kalut kabeh eueuh ketentraman ndek usaha lantaran udag-udagan jeung pajak henteu usaha butuh ketika meuli saleter dikurangan nimbang saleter nimbang sakilo dikurangan masyarakat geus kalut gak luar biasa ibadah geus lain ka Allah wah pohara jas pembunuhan terjadi di mana-mana suara maling kadenge kurang di ditu maling di dieu maling di ditu garong di dieu garong korenganan kuabe berkarakter pamalingan ka pamaraentahan boga karakter garong kos gitulah kekalutan saat eta Masya Allah maka eujang muntayang masyarakat teh kabeh ieu kena birokrasi pemerintah model kos kitu kaayaan akhlak mamanusa model kos kada ditu rusak wahara idinya geus kadele karusakan bangsa di negara Madian eueuh hiji-hiji acan jelema lantaran ketika aya dibunuh ketika aya disel ketika aya dicurigai lamun gagah diarantepkeun masyarakat anu ditahan ku masyarakat ulah nuturkeun ulah sia mun sia kaditu we siana dibunuh acak-acakan ya Allah ya Rabb Maha kawasa Allah tengah-tengah kekalutan bangsa moral anu bejat maka Gusti Allah nurunkeun rasulna ngaranna Kangjeng Nabi Syuaib alaihi wa ila madyan akhahum Syuaiba wallahu alam bimaradi wa arsalna kaulan wa agung utus ila Madiana kaki Madian atawa qabilah Madian nu kuari jadi kota Madian akhahum nu mantak ngabahasakeun dulur Madian lantaran Kangjeng Nabi Ibrahim nikah ka kadina Kangjeng Nabi Lut boga anak ngaranna Madian kuari di Madian teh boga anak ngaranna Yasjur boga anak Mikail boga anak Sueb berarti ki Sueb eta dulur kaki Madian nu mantak dina ayatna wa ila madyana akhahum Syuaiba diutus ku kaula cek Gusti Allah seorang rasul kaula ngaranna Syuaib eta teh dulur Madian kumaha diutusna begitu Kangjeng Nabi Syuaib di negeri Madian Yordania bedana kamari di belah wetan ayakna Petra nu kamari Kangjeng Nabi Soleh Petra kabelah dia laut mati Kangjeng Nabi Lut Sodom kuari kebelah kulon kira-kira 1 hari 12 jam lah urang ka negeri Madian ke arah kulon belok ke kiri Madian Aikah belok ke kanan gunung di dieulah makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihi jalan urang ke pegunungan eta teh
guha-guha urut tapak Kangjeng Nabi Syuaib alaihissalam. Didinya ngaranna Bada. Eta teh kampung Bada atawa Ma'an. Aya gunung, aya barolong gunung-gunungna. Malah belah ditu nama dimodif seperti imah, aya liangan. Tapaklah Kangjeng Nabi Syuaib di gunung eta ngaranna Gunung Bada. Mun ti ditu urang neuleuh, ti mana? Ti kitu Tursina. Di Tursina terus ka Palestina, ka pegati dinya Yordan aya deui Gunung Bada. Eta teh langsung ka dinya naik, aya masjid di dinya lah tungtung masjid makom Kangjeng Nabi Syuaib alaihis salam. Kabayang ku urang, ya Allah ya Rabbi makom Kangjeng Nabi Syuaib. Ieu makomna di dieu pegununganna Bada ngaranna, aya liang-liang eta teh paranti tapak Kangjeng Nabi Syuaib. Lantaran harita masyarakatna neangan jelema anu kadele mengarahkan ka Allah dibunuh bae. Asal aya jelema ngajak ka Allah dibunuh, asal aya jelema henteu nyembah ka batu ka patung dibunuh. Maka nyalametkeun diri Kangjeng Nabi Syuaib di guha. Allah karim, maha kawasa Allah, sorangan Kangjeng Nabi Syuaib. Didinya Kangjeng Nabi Syuaib tapak diangkat ku Gusti Allah jadi nabi, jadi rasul. Keistimewaan Kangjeng Nabi Syuaib tadi diberi mukjizat, langsung turun malaikat Jibril alaihissalam mere itek eta teh babawaan Kangjeng Nabi Adam ti sorga. Kangjeng Nabi Adam ti sorga teh mawa itek, tah itek eta teh disimpen ku Kangjeng Nabi Adam. Terus kadieuna zaman Kangjeng Nabi Idris, zaman Kangjeng Nabi Nuh, terus can dikaluarkeun saat sangat kritis masyarakat akhlak anu rusak biasa. Maka Kangjeng Nabi Syuaib diberi mukjizat, turunlah Kangjeng malaikat Jibril alaihissalam mawa itek Kangjeng Nabi Adam. Ya Syuaib, Kangjeng Nabi Syuaib di jero guha langsung tangga. Kaula Jibril diutus ku Gusti Allah, kita nyampaikan bahwa anjeun teh sebagai Rasul Allah. Kangjeng Nabi Syuaib langsung sujud brek. Udah naon kekuatan abdi atuh. Sebab setiap Rasul pasti diberi keistimewaan, diberi maziyah, diberi mukjizat. Kaula teu bogana naon. Cokot ku Kangjeng malaikat Jibril set. Ieu tarima ku Kangjeng Nabi Syuaib. Kumaha cara ngagunakeunana? Ketika maneh lempang ti peuting andai kata poek acungkeun ieu itek. Ketika aya maung acungkeun ieu itek. Ketika aya gajah acungkeun ieu itek. Ketika aya orai acungkeun ieu ieu ngan ulah wakad digunakeun ku kumaha. Sebab ieu ieu asli nama cek malaikat Jibril bakal dibikeun ka minantu maneh nu ngaran Musa. Sakadar titip ti Gusti Allah cekel ieu gunakeun salila anjeun diangkat jadi rasul engke bikeun ka minantu maneh Musa ngaran. Geus dibere nyaho bakal piminantueun teh Musa. Nyanana can kawin-kawin acan. Masya Allah, maha kawasa Allah. Gusti Allah nu agung. Aduh. Cak Musa kendal asana aing ye. Terima langsung plak. Las. Malaikat Jibril hiberde. Masya Allah. Ngageter Kangjeng Nabi Syuaib. Ngan keunikan eta itik teh kadang-kadang eta itik teh panjang kadang-kadang pendek bisa di kantongan.
Jadi ketika tadi dibutuhkan eta itek teh dikitukeun ku Kangjeng Nabi Syuaib teret bisa di kantongan. Okos lamun urang mah entene teh kitu dikitukeun. Tapi eta mah eueuh peran, eueuh entenean kayu ti sorga bisa diketukeun ret pendek di kantongan teh dibutuhkeun mah. Ketika dibutuhkeun dicokot, ditarik ret. Mantep jasa mun urang boga bos gitu. Kurang mah tuh pakai dagang di pasar. Iyalah Kangjeng Nabi Syuaib. Geus teu dibawa ka deuleu teu ka deuleu. Maka Kangjeng Nabi Syuaib diangkat ku Gusti Allah jadi rasul. Kemudian Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah ka umat di Madian anu geus acak-acakan tatananana. Dakwah Kangjeng Nabi Syuaib teh sarua jeung dakwah Rasul anu memeh Kangjeng Nabi Syuaib hiji. Cek Kangjeng Nabi Syuaib ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Cek Kangjeng Nabi Syuaib hei kaum nu aya di Madian. Aika salah maneh nyembah ka batu jeung patung. Sembahlah pangeran Allah ngaran. Alladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nu ngajadikeun 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Anu ngajadikeun 6 lapis bumi jeung langit. Anu ngajadikeun berangjang peti nurunkeun hujan. Ngajadikeun jajadiat nyuburkeun ngahirupan urang ngamaotan urang Allah ngaran. Malakum min ilahin ghairuh. Allah jang nyembah kaaranjeun kabeh kecuali Allah. Allah pangeran salian Allah. Kade wah Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah teh lain lalaga. Dipenta ku kaum naib sia ngomong ulah sacablakna sungut. Sia mah asal hudang bae ngajakan ka Allah, asal hudang ngajakan ka Allah. Awas sia ku aing eb. Ulah sok sangeunah-ngeunahna kami geus boga pangeran khusus. Tuh kuil. Tuh tempat peribadahan kami. Hayang nu gede pangeran teh tuh patung tuh ku aing di jeur 12 meter. Hayang nu rada leutik tuh 10 meter. Hayang anu pendek 5 meter aya. Hayang anu leutik 1 meter aya. Hayang nu dibawa patung aya da kurang kumaha deui pangeran lengkap. Imimiti nu bade jangkung gede nu sadang datang anu leutik dibawa aya. Neuk ku ari urang neangan pangeran nu teu kadeuleu. Sia mah cicing mandingan milu ka kami tetep bae Kangjeng Nabi Syuaib teh dakwah ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sorangan Kangjeng Nabi Syuaib nu ngabatur ya Allah terus sorangan jelema kabeh kafir kumaha tuh. Hei ulah salah ibadah di pasar Kangjeng Nabi Syuaib dakwah eje pangeran teh Allah. Nomor kedua sing hade dagang ulah sok dikurangan eta takran. Nomor 3 timbangan ulah sok dikurangan-kurangan. Nomor keempat ulah sok cara ricing di jalan jadi garong, jadi penjahat pamalingan. Nomor keempat kade pemerintah ulah netepkeun muksi biaya cukai jeung sajabana wah haram. Yuk urang ibadah ka Gusti Allah. Kadengekeun ku masyarakat kabeh, kadenge ku pemerintah, mulai pemerintah ngayakeun penyelidikan siapa si Syuaib. Waduh. Dari mana sih itu si Syuaib? Punya kegiatan apa sih sehari-harinya? Kalau memang dia orang kuat, coba usir Syuaib, jangan ada di negara kita. Usir, coba keluar. Udah harga ngadenge si Syuaib. Coba. Selidik maneh bapak saha?
boga anak saha boga pamajikan saha teliti kunyana bapak siasa bapak kula ngaranna Mikail bapak Mikail Yasjur bapak Yasjur Madian bapak Madian Ibrahim tulunan Abraham kan itu malah Ibrahim Abraham tenarna teh Abraham di luar negeri di urang Ibrahim eta teh bahasa Suryani Abraham Daud David itu ke situ Yusuf Yosef mau ke situ yang di situ bagus itu ke situ jadi apa nah sieun nya barang ngadenge turunan Ibrahim sieun tapi kalang kitu nage ieu mah endek nanya bae Aisyah ieu ngajak kami titah nyembah ka pangeran boga kakuatan naon jati baheula ge Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Lut Kangjeng Nabi Saleh pada ngabogaan mukjizat mukjizat maneh naon cek Kangjeng Nabi Syuaib mukjizat kaula langsung ti Kangjeng Nabi Adam lah ngomong teh Syuaib Adam mana aing ngahareudang ngadenge sia atuh ada apa bapak moyang urang eta mah sabaraha ribu tahun banyak kapanggih jeung sia cek Kangjeng Nabi Syuaib kula diangkat jadi rasul teh kapan didatangan ku malaikat Jibril sia sok aja ngaco segala Jibril segala naon aing mah teu karti ka sia Jibril datang ke mana Jibril datang di mana ka sia datang Aisyah keur di mana sok aju aing nu ibadah bae ka pangeran ieu ka pangeran nu gede teu pernah kadatangan Jibril sia di mana coba kadatangan Jibril kaula keur cicing di guha badak di jero keur ibadah ka Gusti Allah jol malaikat Jibril ngangkat kula jadi nabi ngangkat kula jadi rasul bener sia bener haju dibere naon dibere itek tuturunan ti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam mana itekna cokot di kantong terus punyana dipanjangkan bisa ulah sok ajunyeun sihir di harapan aing siapa sok ajunyeun sihir segala asalna sia moal kebel ge saputangan dijadikeun manuk ya nu geus jadi pasar loba nu karar itu ya dikitukeun deui ku Kangjeng Rasul asupkeun deui ka kantong etalah mukjizat kaula aing neuleuh kituna mah emang rada sieun ka sia hiji itu boga kos kitu menang ti mana Jibril maksudna jangwatan dakwah ka Gusti Allah jadi eta digunakeunna naon digunakeunna ketika aya kakeung jeung aya kasieun anu selalu mendampingi hakikatna Gusti Allah dibere kaula ku Gusti Allah ieu mukjizat ieu lantaran di negara Madian teh pegunungan jeung paleuweungan bisi aya makhluk-makhluk anu galak maung teh gajah teh singa teh orai teh jeung sajabana baka ieulah ieu digunakeun ketika dibutuhkeun jang popoe hayang cacang itik ieu aing ngadenge kos kitu nama emang rada aing muringkak bulu ka sia rada sieun tapi sia atuh ulah sok haju terus-terusan ieu dakwah neuk ngarobapan kami teh penggede di negara ieu sebab kami bisa ngabangun imah kami bisa ngabangun perusahaan lantaran ieu neken ka masyarakat tina bea cukai teh ya kapan lamun ieu kumaneh diharamkeun atuh kambing engke kehilangan wajah di mata masyarakat cak pedagang atuh kami kan bisa nasara rugi kieu teh akibat tina ngurangan timbangan jeung takeran lamun ieu diharamkeun atuh kami mal bisa ngabangun coba pikir Gusti atuh sia maningan ngahiji bae jeung kami kagagahan maneh teh kahebatan kami yuk urang petakeun hayang ngabangun kos kumaha maneh pokona mah hayu jeung kami babarengan ulah datang ke ngarobah karakter ieu waduh bahaya cak garong-garong mana si Syuaib mana si Syuaib aing bagianana yeuh pedang aing
ya panah aing ya kampak aing nyana dek kalarang karena kehidupan aing pan bisa ngahirupan diri aing jeung keluarga aing teh pan aing mah hasil kekedemes maling aing mah jadi garong pan aing teh jadi bodyguard pamarentah ku aing di bodyguardan masyarakat di bodyguardan ku ari si Soeb dek larang-larang aing bagianana Kanjeng Nabi Soeb Basri bae tenang we hilim aya di Kanjeng Nabi Soeb ilmu aya di Kanjeng Nabi Soeb gagah aya di Kanjeng Nabi Soeb kabeh geus balik musyawarah pemerintah jeung para penggede musyawarah para garong-garong coba saha kira-kira anu bisa maehan Soeb cak garong ye kakarak Soeb nanaonan Soeb Wari makieu baelah lantaran setiap isuk-isuk Soeb datang di tengah-tengah kota Madian nyana selalu dakwah ngumpulkeun jelema tah tengah-tengah dakwah kami nyaksian sok buluh ku maneh kecil cek jawara ayo begitu Kanjeng Nabi Soeb isuk-isuk di pasar tengah-tengah kota Madian dakwah ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu fa'awful kaila wal mizana wa la tabkhasun nas asya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin dakwah Kanjeng Nabi Soeb wahai kaum kaula ibadahlah ka Allah sembahlah Allah oh pangeran salian Allah fa'awful kaila sempurnakan takaran wal mizana jeung timbangan wala tabkhasun nas asya'ahum ulah sok karugikeun masyarakat mengurangan timbangan jeung takaran wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah sok karusak di muka bumi ieu sabada ieu dibeberes bumi ku Kanjeng Nabi Lut beres geus kuari tatanan rusak deui kade cek Kanjeng Nabi Lut cek Kanjeng Nabi Soeb dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin lamun maraneh iman ya lupang bagus-bagus sahiji nyembah ka Gusti Allah nomor kadua takaran ulah dikurangan katilu timbangan ulah dikurangan opat ulah sok karugikeun masyarakat melalui garong copet pamalingan jeung itu muksi yakni itu perpajakan pemerasan wa adami ifsasan jeung ulah nyieun karusakan kurmujuna dakwah kitu col eta jawara teh begitu jawara set pedangna dikit Kanjeng Nabi Soeb langsung ka kantong teh eta ka dieu ka kantong teh kanaon garang-garana itek encan kaburu dikaluarkeun kakarak dikekeun tek langsung sujud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Syuaiban Rasulullah yap ka dieu cek Kanjeng Nabi Soeb salaman tek didarulukeun ku penggede urang goblok tolol jawara blong cenah dek ngabunuh sahadat teu beres gas kuari mah ulah jarita Soeb eta bae jawara urang bunuh kuari mah bunuh nyana balik ka dieu geus ulah disesakeun bener bae begitu balik nyana ditanya wah maneh ngabunuh Soeb lain lawanin emang kunaon kukulakan dek tabas eta ieuna naonna karangaranna beheungna ternyata lain lawan kadeuleu kagagahan Soeb kadeuleu keistimewaan Soeb lain sambarangan horeng Soeb mah moal aya lawan da malah cakabehan teh dasar sia mah FSMR kakarak sakitu bae ge coba ku sia lawan Soeb eta aing ge teu kaharti barang leungeunna dikadiekeun ku aing haju ngaleketay aing atuh geus lae mendingan ge iman kanyana geus lah eueuh tanding ngalah dicekel beta jawara jager paehan nomor kahiji syahid jawara mantap jawara mah panggalana ka sorga
Bang kumaha gitu. Jawara anu hajungnyana bener-bener iman pohar emang jawara makor gitu nekat pan jawara mah. Jawara mah nekat main nekat beak jeung imah-imah los. Da jawara lamun geus majuna nyana. Jadi kalang dadak kiai jale kalang nabi teu kagok. Sidina Umar kalang dadak Kangjeng Nabi. Jawara geledegan. Kos gitulah jawara. Cek pemimpin Madian coba sadeu hidup siap. Jawara kabeh julang-julang. Sia heula. Hadu sia kuno nita ka aing coba sia. Ti aing panderi. Sia heula. Aing asa golok. Atuh golok nu aing bae. Yes. Geus mulai aya sieun kabehan. Geus aya sieun lantaran mujizat geus lain nang kitu carita geus jata. Numan taqad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum nyata datang karanjeun kabeh bayyinatun mukjizat mir rabbikum ti pangeran naranjeun kabeh ala sidqi kana ngabenerkeun diangkat jadi rasul kaula teu sambarangan kaula diangkat jadi rasul semata-mata jadi rasul teh lamun teu aya tanda kamukjizatan iyalah mukjizatna dikaluarkeun tarik syat iyalah mukjizat kaula tek nu kicep kabeh neuleut tongkat Kanjeng Nabi Syuaib alaihissalam ya Allah pohara tarik set kantongan eta bagus pohara jasa urang haju tapa di handapeun tangkal caring hayang boga gos kitu lain menang tongkat endahan dileg-leg juri ilah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum terus Kanjeng Nabi Syuaib dakwah tanpa pamrih fa'auful kaila wal mizan sempurnakan takran wal mizan timbangan wala tabkhasul nas asya'ahum ulah sok ngurangan ka masyarakat ngarugikeun ka masyarakat. Coba urang kebersamaan nu kaya jeung nu miskin, nu kuat jeung nu lemah, nu gagah jeung nu dhaif, pemerintah jeung rakyat. Yuk urang babarengan tegakkeun kejujuran jeung keadilan. Ibadahlah ka Allah, pangeran nu ngadamel langit bumi jeung urang, nu ngairupan urang, nu ngaoboton urang, jeung nu nyuburkeun, nu nyusakeun urang. Wayahna cek Kangjeng Nabi Syuaib takran mulai poe ieu coba akurkeun beli jeung ngajual imbangan akurkeun beli jeung ngajual masyarakat supaya terasa terlindungi ku pemerintah. Coba pemerintahna ulah ngayakeun pajak-pajakan beuki keras bae pemerintah bodoh Syuaib beres si Syuaib. Terus baik Kanjeng Nabi Syuaib wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nagara urang geus dibeberes ku karuhun urang Kanjeng Nabi Lut alaihi salam. Tatanan-tatananna geus rapi sesuai jeung aturan agama ti Gusti Allah. Udah sok dirusak wala tufsidu laras garusak karanjeun kabeh piladi di buka bumi. Bil kufri wal masih dengan kekufuran jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibari diberesan ieu nagara bibasir rasul ku diutusna para rasul-rasul nu bara heula ya zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin iman maneh mun maneh iman tah kos kitu lebih bagus tah ibadah ka Allah takran rapihan timbangan gitu keneh ulah saling merugikan jeung ulah aya tentang pajak-pajak ulah aya jeung ulah dirusak ieu bumi Allah. Masya Allah. Nomor kedua wala taq'udu bikulli siratin ulah darariuk di perjalanan-perjalanan nyingsieunan ka masyarakat ngagarong nyopet big muksi nyuke meras wa tasudduna an sabilillah
ngalarangnya na mengkolkeun tina jalan Allah man amana bihi ka jelema nu iman ka Allah bitauhidikum iyah dijanjikeun bil qatli jelema nu iman ka Allah bono Allah karim wa tabghuna iwaja jeung nyana mengkolkeun jalan-jalan kuari malantaran Kangjeng Nabi Shu'aib kadeleuna gagah wani luar biasa wani jawara mana bae ge lantaran sieun ka Kangjeng Nabi Shu'aib maka pemerintahan anak jeung sederetan bangsawan ngalarang ka jelema nu datang ka imah Kangjeng Nabi Shu'aib ngalarang ke masyarakat anu ngadengekeun dakwah Kangjeng Nabi Shu'aib ketika aya nu datang ka Kangjeng Nabi Shu'aib dijanjikeun bil qatli bolong jelema nu datang ka Kangjeng Nabi Shu'aib bolong jelema nu ngadengekeun pengajian Kangjeng Nabi Shu'aib bolong. Masya Allah, pemerintah datang ke kos gitu. Percis kos di zaman si Eta. Ya Allah, ya Rabbi. Urang lamun nyaritakeun kahirupan di zaman Kangjeng Nabi Shu'aib alaihi salam di Madian, jelasna di Gunung Badak. Urut apa Kangjeng Nabi Shu'aib teh kaayaan kakalutan jeung kahancuran bangsa teh saat eta model kos kitu atuh barang urang ret nyali di zaman urang kuari. Urang ngadenge ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon motor ambalayah dipaling asal ditunda dipaling asal ditunda ditunjang dipaling mobil gitu keneh geus puguh pamalingan HP mata mambalayah sepeda motor mobil atuh aturan polisi di kapalingan mobil lamun polisi nusok neangan pamalingan ajunya kapalingan pan kabalinger. Oh, geus kalut tentang pamalingan di Indonesia, tentang percukaian di urang kuari mah tuh. Lain lalagaan makin ditingkatkan percukaian teh. Perbajakan geus bataneuh dipajak, kemudian atuh ayeuna bangunan, aya pajak bangunan, kemudian perusahaan, pajak perusahaan, keluar masukna barang eta teh kena pajak deui. Anu aman tina perpajakan percis kos di zaman Kangjeng Nabi Shu'aib alaihi salam. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik wa min dzalik percis da saya percis dagel percis nade. Saat eta rentenir loba jasa di zaman Kangjeng Nabi Shu'aib, jelema lamun teh mah nginjem 1 juta diberena ngandal 800.000. Kemudian kabelah dieuna kita mengasur bungana hungkul. Tahunan jelema geus teu kabayar di zaman Kangjeng Nabi Shu'aib. Loba jelema nu bebeakeun akibat terjun di rentenir di bank. Percis di zaman belusukan. Masya Allah karim naon bedana. Ketika baheula aya nu nyaritakeun tentang keaslian agama dilarang ku pamarentah, dilarang ku jawara, dilarang ku penggede-penggede. Ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai nu sejen, ulah nuturkeun kiai eta jaloba keneh kiai anu henteu kos kitu ge. Matak naon da ngabajukeun negara jeung bangsa, ulah kudu kadinya. Baheula model kos kitu. Baca coba ge tafsirna baca nu sararia. Goblok. Gusti Allah ku akur jasa ya Allah tukhawwifunan nas bi akhlif ya bihim nyingsieunan manusia ku nyopet pakaianana bajuna tasna HP-na motorna mobilna awil muksi cukai pemeresan ti pemerintah terus baik geus puguh tanah geus puguh bangunan geus puguh perusahaan imah pager kat sendok bakalna aya perpajakan kena pajak engke ka diri urang ge kena pajak ngobrol jeung pamajikan kena pajak bahaya anak urang kena pajak anak ya Allah ya Rabb Gusti Allah wa tasuddunan sabilillah ngalarang tina ngadanjerkeun agama Allah percis man amana billah jelema nu iman ka Allah geus eta dilingseuk urang lamun nyaritakeun di kalangan handap mah modal masyarakat masih alhamdulillah keneh hijab sekolah mah tapi lamun urang geus katubuh pemerintahan geus naudzubillah min dzalik bangun geus embungeun ngadengekeun aturan-aturan ayat suci Al-Qur'anul Karim bangun geus teu maelu ka ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim
ketika aya di tubuh pemerintah bangun geus embungeun nyaritakeun Al-Qur'anul Karim. Aya di masyarakat mah di Indonesia masih keneh alhamdulillah ya rabbil alamin. Nu teu boga duit daek keneh ngaji. Nu geus teu boga perusahaan geus hancur daek keneh ngaji. Anu frustasi ku kabogohna diceraikeun daekeun ngaji. Nu normal mah teu daek. Iya bangsa nu kieu sesa kabeh ieu sesa.